urang contoh leutik we urang dahar sangut Cianjur nu seungit make tauco aya jengkol ngora digoreng aya nu atahna sambal cibiukna aya gabus yang nu seungit teh aya peda beureum aya di samping daging mistik jeung sop teh aya. Masya Allah pamajikan keur mejeunna kadeuleu kurang sehat. Ya Allah senyum-senyum ka urang anak urang 2-3 didinya seserian urang beuh dahar eta alhamdulillah nage ngageleget alhamdulillah ya rabbil alamin. Ieu keur carita zahir bae eta kan bersyukur ngaranna Yazid tambah menang sabulan dahar sangu nawadang boro-boro aya tauco jeung sambal aya lauk ge teri nu kos paku heuras pamajikan geus teu bisa ditanya manyun bae anak gering mangkaning di rumah sakit teu boga duit dahar didinya boro-boro ngageleger goblok ge dahar sial ge dahar wayankus kurang syukuran urang mah kan kos kitu tah urusanana urusan zahir bae dibawa ka batin dahar ngeunah ngageleger dahar teu ngeunah meng pelehe baju bagus ngageleger alhamdulillah na bersyukur baju soek meng pelehe kendaraan bagus ngeunaheun ngageleger kendaraan jore meng pelehe urang mah kos kitu bae sebabna lain mukmin sejati. Ketika mukmin sejati teu kapangaruhan ku urusan dahar nginum pake jeung kendaraan teu aya urusan tah urusan zahir anu engke urang bakal ninggalkeun eta mobil mewah pae tinggalkeun sawah ratusan hektar pae tinggalkeun ku urang baju ngebereng boh loba jasa baju kebesaran urang di lamari pae ditinggalkeun pamajikan nu bahenol modal ditinggalkeun ku bapak kaduhung kaliwat langkung hanta nyembah kayang agung. Bismillahirrahmanirrahim. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون والله a'lamu bimaradi innamal mu'minuna ing pastine wong kang mukmin kabeh ay al kamilunal iman tegese kang sampurna kabeh al-iman alladzina iku ngake iza dzikirallah kang tatkala den tutur Gusti Allah wa'idu tegese ancaman Allah wajilat maka wadi aya khofat tegese wadi qulubuhum apa pirang-pirang atini alladzina wa idza tuliyat alaihim dan tatkala den bacakeun alaihim ingatase alladzina upu ayatuhu sakayat Allah zadatum imana maka muhi ayatum ingalladzina imanan iman tasdiqon tegese ngabenerkeun wa ala rabbihim yatawakkalun lan ingatase pangeran alladzina yatawakkaluna tatagnan ya alladzina kabihi kalawan rabb yasikuna la bigari tegese ngumandal ya alladzina la bigari wala ora kalawan salian rabb alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun
wallahu alam bimuradi tegese wong akeh kang padang ngadegakeun ya ladina kabeing salat yatuna biha bihuquq ya tegese nekani ya ladina kabe biha kalawan salat kalawan pirang-pirang hak salat wa mimma razaqnahum lan saking barang kang ngarizkian isun agung hum ing alladzina a'tainahum tegese ngawekeun ingsun agung ming alladzina yunfikuna nganapakakeun ya alladzina kabe fi taatillah karena arah taat ing Allah ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Allah alam bimuradi utawi mangkono-mangkono al-masu mausufuna tegesekan dan sifati kabeh bimadzukir kalawan barang kang wis den tutur yang mahum kutawi alladzina iku kang mumin kabeh akon kalawan bener sidqon geus bener bila syakin kalawan orang mang-mang lahum iku tetep kaduwe ulaika darajatun utai sakeh darajat manazilu tegese pirang-pirang pangkat fil jannati ing dalam surga inda rabbihim ing dalam sanding pangerane ulaika wa maghfiratun lan pangampura wa rizqun karim lan rizki kang mulya fil jannati ing dalam surga fil jannati ing dalam surga. Urang keur ngabahas tentang surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal termasuk kana madaniyat kecuali nu 7 ayat. Artina madaniyah teh diturunkeunana sab'da hijrah. Adapun tempat-tempat turuna di masing-masing kampung, masing-masing daerah. Nu penting sab'da hijrah ngaranna madaniyah. Anfal eta ialah harta jarahan perang sakumaha nu geus dibahas kamani tentang gonimah kejadian perang Badar. Para sahabat teh naroskeun ka Anjeun Muhammad tentang harta rampasan perang. Bejakeun Muhammad al-anfalu lillahi war rasul jarahan teh eta milik Allah jeung Rasul ya nesrakeun urusanana ka Allah jeung kakang jeung Rasulullah engke Allah bakal ngatur tentang pembagian-pembagianana ulah sok ngabagi ku hawa nafsu ku sorangan kulantaran milik Allah jeung Rasulna tu fattaqullah maka kudu sieun ngaranjeun kabeh ka Allah wa aslihu dzata bainikum bereskeun pacekcokan antara aranjeun kabeh sing narurut ka Allah jeung Rasulna wa ati'ullah wa rasulah in kuntum mu'minin jelema anu iman madaek diatur ku Allah jeung Rasulna tara ngatur sorangan nu asli jelema mukmin anu sampurna kaimananana daek diatur ku Allah daek diatur ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang ka dieu kuari teh ngatur sorangan. Negara teh saurang aja boga aturan ti Allah tapi diatur ku urang. Salah mangga tah ieu keur carita ngaji.
politikan geus diatur ku Gusti Allah dina Al-Qur'anul Karim jang kamaslahatan jeung kamafsadatanana. Perekonomian geus diatur ku Gusti Allah ku Al-Qur'an jeung hadis, tinggal urang nurut jeung teu nurutna ka aturan Allah jeung Rasulna. Perbudayaan geus diatur ku Allah jeung Rasulna. Sagala rupa pertanian geus diatur ku Allah jeung kangjeng Rasulna. Tinggal kembali ka urang sampurna apa henteu si iman urang. Lamun urang sampurna, atiullaha wa rasulan, nurut ka Allah. Nyanggakeun sadaya-daya, ngiringan kumaha ceuk Allah, kumaha saur Kangjeng Rasul. Nemah teh nemah. Tapi lamun anu kurang sampurna imanna na ieu milu utar atur, padahal geus diatur ku Allah tapi urang yeun aturan deui. Nah iyalah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul khasirun. Ku ayana kecap tadi in kuntum mu'minin, Gusti Allah secara umum nyaritakeun jelema anu iman, ieu jelema anu mukmin. Mukmin anu sampurna aya mukmin sakadar iman, aya mukmin anu sampurna. Geus mukmin anu sampurna mah anu ngabogaan kitu keimanan lahir jeung batin. Masya Allah. Mentak dijelaskan ku Gusti Allah dina ieu ayat nu tilu patali jeung batin, nu dua patali jeung zahir. Nu mantak iman anu sampurna yakni mukmin anu sampurna kaimananna teh ieu ngabogaan syarat nu 5. Tilu balikna kana batin, 2 balikna kana zahir. Lamun geus aya kabeh nu 5, mukminna mukmin sejati. Ya Allah, lain mukminan asal make baju koko, make sorban, kunjungan ke pondok pesantren, dicium leungeunna, beuh parah, dianggap mukmin boloon. Maling motor dipermasalahkan, maling mobil dipermasalahkan, korupsi dipermasalahkan. Bagus kunaon maling akidah teh dipermasalahkan. Ngageser sia akidah dipaling ku si eta. Bahaya, kiai tinggal kiai jakibar si sogek ka neraka. Mama tinggal mama jebalan bimba uroge ka neraka. Ngageser sia. Motor dipaling dipermasalahkan, boro motor sendal bage kudu dipermasalahkan. Kunaon ari akidah dipaling ngageser teh dipermasalahkan. Ieu sih hade, masyaallah karim. Mukmin sejati. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nutilu ieu mah babalikna kana batin nomor kahiji. Innamal mu'minuna pastina teu aya deui jelema nu iman mah kecuali alladzina idza dzukirallah, nyaeta jelema anu di mana-mana disebut Gusti Allah wajilat qulubuhum, sieun hatena, batin hate. Nomor kaduana wa idza tuliyat alaihim ayatu, di mana dibacakeun ayatna zadatum imana, tambah iman. Nomor katilula wa ala rabbihim yatawakkalun, ngan sakadar ka pangeran yatawakkaluna tatagenan jengan teh. Tilu bagian batin. Masya Allah.
di batin urang teh kos di zohir. Lamun di zohir di awak kurang aya mata, atuh di kolbu ge aya mata. Lamun di awak kurang aya celi, atuh di kolbu ge aya celi. Lamun di awak kurang teh aya ngambe, atuh di kolbu ge aya ngambe. Lamun di awak kurang aya rasa, atuh di kolbu ge aya rasa. Nu mantak di kolbu teh aya opat, nomor kahiji aya mata penglihatan batin. Sanajan urang perem tapi kolbu urang bisa neule. Oh, kabogoh urang nu di Bandung teh. Anu hunung neletik aya handapeun bibir teh. Masya Allah, anu lamun ku urang disapanyana selalu senyum teh. Aduh, itu mata hate kadeuleu. Ya Allah, ya Rabbi, mata hate. Anu orang boga kabogoh hiji di urang Lampung teh anu putih kadeuleu Lampung na di ditu teh beuh lamun geus nyarekan muringkak bulu adeuleu kuat teh di samping eta deui horenganan boga karate nyanana deui. Oh, urang pernah datang ka dinya main sikat beuh dampal sukuna kana pipi. Kabayang kadeuleu urang ngapeureum kadeuleu ku mata hate. Lamun di diri urang aya mata, orang di kolbu ge aya mata, disebutna mata hate. Aya ceuli, aya denge hate, Masya Allah pendengaran hati. Aya deui pekerjaan hati, aya deui rasa hati. Mata pekerjaan ambe termasuk di jerona mata rasa. Aya perasaan. Ieu nusok diolah ku ahli thariqah. Ngolah nu opat. Dek ngahadirkeun mata penglihatan hati. Dek ngahadirkeun mata pendengaran hati. Dek ngahadirkeun mata perasaan, mata perlakuan hati termasuk umba ambe. Mata terakhir mata rasa hati. Iyalah lamun urang can boga nu opat eta can diolah mah moal bisa. Ketika kurang diolah can hadir mah sarua we. Ketika geus hadir Masya Allah engke timbul perasaan hadirna Allah, timbul engke perasaan-perasaan deket da urang jeung Allah, timbul engke perasaan-perasaan asa didenge ku Allah, asa neuleuh ka Allah, mata batin neuleuh ka Allah, asa dideuleukeun ku Allah, ngadenge ka Allah, asa didengekeun ku Allah. Masya Allah kali ngahadirkeun perasaan-perasaan etalah moal aya sakolahanana, moal aya universitasna, moal aya pendidikan biasa, eta mah kudu tafakur. Hiji kudu tafakur, nomor kedua kudu jihad. Jihad teh perang, perang teh lain perang fisik. Numantak opat deui ku urang kudu dijelaskeun di kolbu urang. Hiji tujuan urang Allah, tujuan kaula. Nomor kedua Rasulullah Muhammad sebagai uswatun hasanah, contoh jeung tauladan kedua kaula. Nomor katiluna Al-Quran sebagai tuntunan kaula. Nomor kaopat adalah wusul ilallah, syahadah. Ieu cita-cita kaula. Tah lamun geus nu opat eta trek di jero hate dibundalkeun. Nu opat tadi urusan kolbu teh dibundalkeun, mulai diurus urang. Hiji penting urang hudak mandi wudu ngahadirkeun eta lain haju ya ghaniyu ya ghaniyu ya jurig da wakos itu beres engke cerdas dibere ilmu laduni ilmu ma'rifatullah caang hate urang kapanggih jeung dunia hina teu hayang ngaji bae silaturahmi bae dipertanyakeun ke di jero hati aya sia ngaji rek naon dunia hina ku sia kunaon diojol jeung Al-Qur'an
goblok sia urang nyarekanan awak urang tolol sia awak kunaon leuleumpangan dengan berkat malu goblok sia pantongkeun huru urang ka tembok jeger beres je tah ieu kenyarekanan awak sia da naonan ieu ngaji Quran hayang naon sia carekanan ku urang asma Allah dipake neangan dunia ku sia goblok sia ngalantur sia unggal poe sia unggal peuting sia disebut macan panggung lah singa panggung lah boloon sia goblok sia tolol sia leuwih tolol titibatan tukang toge sia goblok pantongkeun deui jeger tah eta kakara lain bo manggung asa jadi buya sejadi kiai eta makin loba nu ngondang makin acak-acakan hirup makin nyeun pasantren makin takabur hirup ku sebab naon teu pernah ngahadirkeun mata penglihatan mata pendengaran mata perlakuan batin mata rasa di hirup teu wauh ka Allah bahkan begitu kurang jadi dai teh wauhna kana mobil gonta-ganti mobil barang urang nyeun pesantren nyeun majelis taklim mudirun kuari wauhna lain ka agama wauhna kana sawah ka mobil ka bangunan celaka teu wauh ka Allah lain hayu wauhkeun ka Allah nah ieulah ayatna lamun hayang nyaho mukmin sejati mah jawaban tina in kuntum mukminin lamun aranjeun jadi jelema nu mukmin mukmin lain sakadar mukmin tapi mukmin anu bener-bener mukmin sejati anu kajen kukumaha ge ieu teh bener-bener ngarealisasikeun nurut ka Gusti Allah jeung Rasulna ati Allah wa rasulah kumaha cek Allah jeung kumaha cek kangjeng Rasulna bae maka nyeun kukumaha ge hirup teh ieu teh asa dibabawa jeung diatur ku Gusti Allah cek Gusti Allah ngaler-ngaler cek Gusti Allah ngidul-ngidul cek Gusti Allah salat-salat cek Gusti Allah puasa-puasa bari jeung lillah cek Gusti Allah perang teh sieun paeh lantaran nu nitahna ge Gusti Allah waktu ngawujudkeun ge urang teu mesen ku ari titah perang titah ngalawan merangan kabatilan rela nyawa dicabut ku nu bogana lillah mukmin sejati tah ieulah konsepna innamal mu'minuna pasti nari jelema nu mukmin al kamilun al iman tegasna nu salampurna imanna mukmin sejati nu zahiran wa batinan alladzina idza dzukirallah yatajalma mukminin nu di mana disebut Gusti Allah yakni wa'iduhu ancaman Gusti Allah wajilat qulubuhum sieun hate numantak lamun jelema bodoh mah moal diangkat jadi wali sebab disebut ancaman Allah teh nyaho kos kumaha ancaman Allah kudu nu pinter urang lamun nyaritakeun Soeharto nyaho keotoriteran Soeharto sieun ka Pak Harto urang lamun ngadenge Bung Karno nyaho lantaran sebagai proklamator Indonesia nyaho urang sebut Pak Harto tak hate aya sieun Inggris disebut Bung Karno rasa cinta anu menggebu sebut Jokowi terserah ente terserah ente presiden urang sararea terserah itu mah apa sieun ente ke apa ka Jokowi apakah berani terserah ente tah saya seserian goblok tah ieu teh urang lamun disebutkan dak urang caritana begitu ngadenge suara Abu Jahal kagambar ku urang kabiadaban Abu Jahal ketika urang ngadenge Firaun wah dah satoren Firaun jak kuari ge aya Firaun horengna benerus emang Firaun itu paeh datang ka kuari eueuh tuh aya sarua bae
Abu Jahal itu modar, apakah Abu Jahal percaya? Sarua jeung kampung Kangjeng Nabi maut, apakah Kangjeng Nabi pupus atuh henteu aya jaloba warasatul anbiya tanpa pamrih. Urang ngadenge seseorang jawara baheula teh jawara pohara jasa di negara urang. Biasa negara lah sakampung urang bae. Eta mah jawara tukang bobok, tukang tarok, tukang nyingkabkeun andro. Sok ngaliangan-liang orok, teu beres. Tah ieu jawara. Teu meunang sambarangan asal aya anu ngahalangan bae kana kaayangnya tampiling kunyana. Asal aya anu ngadebat sepak kunyana. Asal nya boga kaayang cokot kunyana. Hei, tama jawara mabok di jana, gagah di jana, galak di jana, biadab di jana. Di lembur urang aya jawara model kos kitu. Ketika urang ngadenge ngarannyana sieun. Asal ngadeng awas jawara. Geus paeh jelema. Sieun. Sieun. Budak leutik bae anak urang tak bisa dipake, bisa dilalagaku jawara eta. Ulah cari jawara itu. Haju cicing bae. Anak urang di mobil curi. Cari polisi. Anak urang. Polisi sieun heran teh anak urang. Ieu anak ulah bae leutik ngamuk di mobil urang ke lembang. Cari polisi sia. Polisi sia. Eta nalurina eta asup ka jero kolbu masyaallah. Padahal mah urang teu nyaho polisi teh acan ngabejaan ka eta budak teh polisi teh galak, polisi teh aya anu bageur, polisi teh. Tapi eta budak asal, "Iya tuh, aya polisi." Tak cicing kana. Berarti eta nang Allah kan polisi teh jahat. Tah ieu mah kan bisa pakai ngalalaga budak heran. Padahal mah kan teu sakabehna polisi kitu. Ya polisi ge aya nu bageur sawarehna mah. Tapi eta budak sia da polisi masyaallah. Nah, ieu keur carita. Deuk ngabayangkeun asma Allah maksudna. Lamun urang terhadap makhluk-makhluk Allah. Geus kitu begitu sieun. Tarolah urang teh ka maung. Wah, lamun tuh di leuweung maung sieun urang. Geus terkenal kapan lamun dicanteng-cienteng di dieu di kulon teh daerah maung teh kapan dinya bakajajaden ngarupa manusia urang lamun kadinya teh ateu maung teh atuh sasalaman kanjeng urang. Di dinya teh kapan aya inohongna urang lamun datang kadinya ka inohongna urang teh kapan bisa nyambat maung, bisa meuli maung. Negara Banten teh lain sambarangan. Besi urang deuk hayang boga maung, ayo ka dieu tampung ku aing. Ayo diantar ku aing ka ditu. Hayang maung gede, hayang maung leutik aya. Babani Banten bisa meuli maung urang. Lamun Garut kamari aya leuweung sancang ka ditu, eta teh daerah maung. Baheula Siliwangi tilem teh tah di leuweung sancang. Blek. Teu muncul deui. Kuari kapan sok kajajaden? Maungna maung putih sok kaluar. Eta teh maung anu ngahuni di leuweung sancang. Wah, geus bugu di Lampung mah maung ngalulu tah mah. Di Jakarta maung ngarupa jelema. Ngerekam sia teh. Rupana polisi, rupana ABRI, rupana PNS maung malulu. Tah mah jelema ngan jiwa jelema maung. Cak nu di imah teh cak pamajikan, lain di Jakarta bae salaki aing maung. Ada kitu onam tah mah tinggal dirasakeun we ku sia neng. Malah mah campur macan salaki kula mah. Tah, urang deui tah ka Taman Safari. Ketika orang di daerah Orai mah lawang mobil orang di biasa bae aman. Komo tama ka embe mah terus ka sagala nanaon ge aman-aman bae geus. Tapi begitu dekat daerah Maung, wow di ditu ge dikunci. Jandela ge ditutupkeun. Sebab naon? Sieun. Neuleundan doang memang. Maung keur hees bae urang sieun. Maung keur hees urang sieun. Nah iya makhluk-makhluk Allah teh
anu ngabogaan kaganasan teh urang sieun nyaritakeun jawara sieun urang mesti ditampilin dicabok disepak nyaritakeun seorang kitu otoriter di kepemimpinan sieun urang mesti dikenakeun hukum jeung sanksi-sanksi teu pararuguh mesti aya polisi urang sieun mesti teu pararuguh urang ditangkep punyana mesti aya abri main jeger-jeger bae urang ditembak sieun ka hamba-hamba Allah ka mau urang sieun hamba Allah nu sejati ketika ngadenge Allah idza zukirallah sebab Gusti Allah teh ngabogaan neraka tanpa pamrih boro-boro maling nu miliaran triliunan boro-boro maling nu jutaan ratus ribu cacak-cacak aya hiji dongeng kiai matas ngariung aju nyokot dina pager jang yeuh loang ge teu menta ridona kanu bogana dikerebakeun di neraka galak amat eta Gusti Allah ketika disebutkan zikirallah ancaman-ancaman Gusti Allah wajilat qulubuhum sieun masyaallah Allah teh galak korek henteu kudu gede boga salah teh ternyata masyaallah leutik bae ge Allah bedu siksa urang di neraka jahanam komo nu triliunan komo nu miliaran komo nu ratusan juta komo nu ngarusak gunung komo nu ngarusak hutan komo nu ngarusak tatanan-tatanan manusia adab-adaban manusia lantaran Al-Qur'an ngajelaskeun wala tufsidu innallaha la yuhibbul mufsidin ulah ngarusak bae sebab gunung ciptaan Allah ulah ngarusak bae sebab lawang ciptaan Allah ulah ngarusak bae sebab bumi ciptaan Allah eta keur carita fisik keur carita tatanan-tatanan adab-adaban leuwih dahsyat tibatan fisik innallaha la yuhibbul mufsidin ketika aya di urang nu ngarusak masyaallah urang teh pengrusak urang sieun idza zukirallah wajilat qulubuhum galak koreng Gusti Allah masyaallah sieun nu mentak teu wani urang deuk nambahan pamajikan jadi dua lantaran Allah magalak mun urang teu bisa adil ke di akhirat engke bakal urang dikerebekeun hanas urang ngeukepan susu teu sabaraha di dunia tapi di akhirat urang digujag-gajeg di neraka jahanam naudzubillah min zalik wajilat qulubuhum sieun nah ketika orang dek nambahan mobil ieu teh mobil urang geus anggeus ku ari teh dek nambahan deui tapi henteu terjangkau maningan urang ngeridit bae ieu teh ngeridit teh singa ada sia lantaran eta teh riba haram sia ketika Allah benduan dikerebekeun si Anas teh sabaraha urang numpakan Avanza numpakan Kijang Fortuner geus jagona urang numpakan Lexus King Baby Ben atau belah dituna urang naik mobil anu urang nu teu nyaho melekna teh wah anu pohara jasa mahalna belasan miliar ya Allah ya Rabbi nah kesabaraha di alam dunia ngeng ka ditu ngeng bae aja macet bae tapi di akhirat urang disate ku Gusti Allah wajilat qulubuhum masyaallah dengan riba sieun iyalah mukmin sejati nomor kahiji mukmin sejati teh alladzina idza dzukirallah nyata di mana-mana disebutkan ancaman-ancaman Gusti Allah teu kudu triliunan miliaran ratusan juta sagede ceul bae ge kudu digebruskeun ka neraka jahanam wajilat qulubuhum sieun hatena sebab naon di jero hatena hate makan bagian batin geus aya mataan asa kadeuleuh dahsyat neraka jahanam kadenge jeritan dahsyatna penghuni jahanam kerasa dahsyatna kekeliran bulak-balik di neraka jahanam wajilat qulubuhum masyaallah sieun sebab nyaho karena kedahsyatan ancaman Allah subhanahu wa ta'ala urang dagang lamun henteu ngaco angel kasugi ngaco mulai rada dioplos-oplos karung ayam dioplos
bisa untuk bisa tadi keuntungan temerenanan ya 5 juta 10 juta lamun normal, tetapi lantaran teu normal bisa naik 15 juta 20 juta leg-leg ku sia kok keuntungan sia pakai beli mobil lah ku sia, tapi di akhirat sia kawas sia di kulub sia ancul-anculan wajilat qulubuh. Naon hartina mobil, naon hartina duit, naon hartina jabatan, naon hartina kakayaan, aing ke bakal dikulub mah di neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik wajilat qulubuh. Aturan mah teu dibayangkeun kitu sih. Bayangkeun urang kagalakan Gusti Allah lamun urang ngadenge maung bae geus sieun besi dikerekep kunaon ka neraka teh sia. Lamun urang ngadenge otoriterna pemimpin bae urang sieun salah kitu teh salah kitu sieun urang kehilangan jabatan, kehilangan tahta, jeung kehilangan segala-galana kunaon ka neraka teh sieun. Ya Allah ya Rabbi. Nah, wajilat qulubuhum mukmin sejati nu di mana disebut Allah teh kadenge kadahsatana. Kadeuleu kadahsatana, karasa kadahsatanana wajilat qulubuhum. Maka sia kurang murung bae. Murung bae kurang. Sebenarnya jangan. Tayang. Kunaon cenah sia de kawin sabulan deui. Emang kurang itu. Insyaallah. Kadadengkeun bae bebene aing nyarekan aing. Oh, para jasa teu. Aing mah geus bebeakan kayana. Pamahugi aing geus berenang jutaan ratus juta, tapi nyana ka aing. Tayang. Tayang. Emang sia kurang. Nampilin geus lain make leungeun suku kaya. Ya Allah, ya Rabbi, saya ngadayang. Dahsyatnya sangat. Pamentana nu luar biasa sakadarnya nandek cinta-cintaan ka urang tapi pamentana pohara. Kitu kene kagalakanana camberutna luar biasa. Lamun geus barah menta dipencetan segala rupa, menta diurutan dikerokan. Kan eta mah dahsyat mah kos kitu tah. Nah, asal ngadenge bengaran mantan kabogoh urang sarwiti rerenjagan. Iraha bae eta mah saumur hirup tah. Saumur hirup urang geus kawin deui jeung sasage ngadenge bae mantan kabogoh. Itu hayang. Dahsyat. Eta sabab urang pernah dinyerikeun. Lamun ka makhluk Allah bae urang rerenjagan kunaon atuh? Kaancaman Allah, siksa Allah, jahanam Allah urang teu pernah rerenjagan. Horenganan urang can ngabogaan mata hati, mata penglihatan, mata pendengaran, mata perlakuan jeung mata rasa can boga can jadi mukmin sejati. Ketika urang geus kabogaan eta urang jadi mukmin sejati sebab lawan idza dzukirallah wajilat qulubuhum, di mana disebut Allah kadenge kadeuleu karasa ancaman Allah wajilat qulubuhum silna. Itulah mukmin sejati nomor kahiji. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh, di mana-mana dibacakeun ka manehana ayat Allah, zadatum imana, tambah iman cekang jeung Nabi, al imanu yazidu wa yanqus. Iman teh kadang-kadang tambah, kadang-kadang kurang. Iman teh kepercayaan orang ka Gusti Allah yazid wa yanqus, kadang tambah kadang kurang. Urang contoh leutik bae urang dahar sangut Cianjur nu seungit make tauco, aya jengkol ngora digoreng, aya nu atahna sambal cibiukna aya, gabus yang nu seungit teh aya, peda beureum aya, di samping daging mistik jeung sop teh aya. Masya Allah, pamajikan keur meujeuhna kadeuleu kurang sehat. Ya Allah, senyum-senyum ka urang, anak urang 2-3 didinya seserian.
urang bedahar eta alhamdulillah nage ngageleget alhamdulillah ya rabbil alamin. Ieu keur carita zahir bae eta kan bersyukur ngaranna Yazid tambah meunang sabulan dahar sanguna wadang boro-boro aya tahu jeung sambal aya lauk ge teri nu kos paku heuras pamajikan geus teu bisa ditanya manyun bae anak gering mangkaning di rumah sakit teu boga duit dahar didinya boro-boro ngageleger goblok ge dahar sial ge dahar wayankus kurang syukuran urang mah kan kos kitu tah urusanana urusan zahir bae dibawa ka batin dahar ngeunah ngageleger dahar teu ngeunah mengpelehe baju bagus ngageleger alhamdulillah na bersyukur baju soek mengpelehe kendaraan bagus ngeunaheun ngageleger kendaraan jore mengpelehe urang mah kos kitu bae sebabna lain mukmin sejati ketika mukmin sejati teu kapangaruhan ku urusan dahar nginum pake jeung kendaraan aya urusan tambah urusan zahir anu engke urang bakal ninggalkeun eta mobil mewah hae tinggalkeun sawah ratusan hektar hae tinggalkeun ku urang baju ngebereng boh loba jasa baju kebesaran urang dilamari hae ditinggalkeun pamajikan nu bahenol modal ditinggalkeun ku batur deui. Ya Allah mukmin sejati mah urusan di mana-mana dibacakan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana tambah-tambah iman emang kunaon gitu lantaran ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim teh kapan ayat eta teh kalamullah ay Allah teh kapan anu khaliqus samawati wal ardi ma bainahuma anu nyiptakeun langit katut eusina bumi katut eusina jeung antara langit jeung bumi wabeh ciptaanana ieu aya kalamna yakni Al-Qur'anul Karim beuh urang bisa maca Al-Qur'anul Karim kalam Allah masyaallah anu di jero kalam teh loba jaminan-jaminan surga Allah masyaallah urang kakarak maca surat ti kabogoh bae ge ya Allah ya Rabbi kanda tercinta setelah suratmu aku baca terharu membaca suratmu dengan demikian aku ingin membalas bahasa cintamu sebetulnya sebelum engkau mengatakan cinta aku telah mengatakan dulu di Lauhil Mahfuz bohong apa gombal lagi lebih gombal deh itu mah lebih duluan aku mengatakan cinta kepadamu pan pahara jasa eta. Jangan engkau mengatakan terima cintaku sebab sebelum engkau menyurati aku telah menerima cintamu. Engkau telah tahu dari lirikan mataku. Waduh. Tidak usah engkau ucapkan bahasa itu, cukup dari senyumku. Ambo budak. Gombal ta surat. Begitu ku orang dibaca Masya Allah dikadadakeun kau Masya Allah kakara kita dibaca tadi asup deh ka kamar dikunci kamar kanda tercinta urang sajam dibuka deui lecet surat. Oh, Masya Allah disimpan di hadapan maju set kakara ge keluar si cokot deh. Ya Allah ya Rabbi, ada sesuatu di surat ini adalah yang menenangkan hatiku, terasa luas dunia ketika membaca surat ini. Masya Allah tak etak surat di makhluk baikos gitu atuh komo ieu Allah jelema anu iman nurut ka Gusti Allah bakal disadiakeun sorga anu geus kacaritakeun teu kudu dicaritakeun kaindahan jeung kamewahan sorga. Ya sorga mah batana ge lain bata Cisoka. Je emang kumaha gitu. Emang kuncina sorga tina kunci besi lain. Ya Allah.
sinarna ge seluruh sinar aya barijeng terentul lampu jeung listrik sebab eueuh PLN. Lampu lamun aya lampu di sorga engke lamun pareum ka mana meulina. Suruh-suruh aja. Masya Allah karim. Kunaon atuh urang ai maca Quran kunaon henteu seindah maca surat ti kabogo goblok tolol. Hulu siatan tolol. Ai surat ti kabogo mani geus ditangkep surat lagi. Surat doang. Surat. Kunaon ai ka Quran itu sebab urangna encan boga ukuran iman sejati. Ketika orang jadi iman sejati, Masya Allah, inna Al-Quran te aya sanjungan-sanjungan jeung jelema mumin cek Gusti Allah. Ketika sia iman ka aing, sia nyebutkeun Allah aing bersama sia. Sia maca Quran aing bareng sebab eta kalam aing. Urang maca Quran berarti bareng jeung Allah. Ieu kurang ye, keur dibaca ye. Kurang keur didengekeun, urang keur bareng jeung Allah. Nu batak jembar urang teh. Jembar teu boga perasaan kumaha beres gaji hutang numpuk deui. Problem arasub deui kakarak wallahu alam bisawab mulai arasub iman teh sejati. Ieu iman sejati mah tah mantap lain bodoh wali mah anu berpredikat mukmin sejati jelema pinter sebab nu nyaho kana kadar kaistimewaan Al-Qur'anul Karim tina bahasa Gusti Allah teu wani nyekel Quran lamun teu boga wudu la yamassuhu illal mutahhar dibaca ku urang lain bahasa urang bahasa Gusti Allah aya tanggung jawab Gusti Allah. Ketika iman ka Allah ngalaksanakeun aturan Allah dibere surga sanu teu bunga. Ketika orang maca Al-Qur'an, baca Qur'an, sia keur maca ayat aing bahasa aing aya di dieu. Sia nyebut asma aing Allah, sia teu nyaho ketika dibacakeun zikir aing aya di dieu. Lamun urang geus boga rasa deuleuh hate denge hate jeung rasa hati, Masya Allah ketika dibaca ayat suci Al-Quranul Karim ayat tanggung jawab martabat jeung keindahan sorga tambah hati orang teh iman orang tuh bacakan Al-Quran wa idza tuliyat alaihim ayatuhu di mana dibacakan ayat Gusti Allah zadatum imana tambah iman ku tambah-tambahna iman ketika aya nu mencaci maki mencerca Al-Qur'anul Karim panas urang nyawa tarohana membabi buta masalah paeh ngabelaan Al-Qur'an masalah belaan Al-Qur'an ngabela Allah teu kudu dibela saekeun sugut siapa yang sia aing ngabela aing lantaran Allah nitah. Allah mah teu kudu dibela cenah. Ya Allah mah gagah. Kunaon ngabela Allah. Ka dieu semut sia ku aing sia. Soekeun cenah. Prak gelut eleh urang. Lain urusan menang jeung eleh, tetapi zadatsum imana. Tambah iman. Masyaallah karim. Dimumule ku urang Al-Qur'an. Numanta Quran dibaca ditutup ku urang ditenden lagi kudu dipangluhuran diwadahan ku urang mun aya mah wadahna teu disletingan baheula mah make kanjut undang make wadah baheula mah keur kula letik keneh Quran teh dimumulai masyaallah dipanggieunkeun wadahna asupkeun zat kuari mah geus eta turutan ka Haji Pendi geus banget Quran baca asupkeun seletingan tenden di luhur antep satahun dari baca-baca geus diseletingan rapi lain aja diseletingan teu dibaca-baca tama penghormatan doa asal aya nu nyokot ulah geus diseletingan antep atuh tah goblok tah pokos kitu mah tolol ngahormat sih ngahormat
teu baca-baca. Ditoel ge ulah. Baca wa idza tuliyat alaihim ayatu sadatul iman. Nu mantak tambah iman nyaho hiji alif hiji huruf mun dibaca ku urang teu nyaho maknana diganjar 10. Nyaho kana maknana 70. Nyaho kana eusina kandunganana 700. Nyaho kana rahasia-rahasia ulah kudu nyaho maneh cak Gusti Allah eta mah urusan aing. Nu mantak Al-Qur'an teh mun dibaca ku urang tah salat eta salat. Kulantaran teu nyaho kana kagedean ganjaran Al-Qur'an teu maca Qur'an. Lamun nyaho urang tah salat insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin shadaqallah. Hati Yasin ge sabaraha huruf? Ya, sin jeung alif. 3 berarti 10 sabung 30. Asar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Toha. Shadaqallahul azim. Datang ka paeh moal tamat. Ya Allah. Itu lain kalam makhluk tapi kalam khaliq. Kalamullah. Al-muta'abbadu bikiroati dianggap ibadah macana. Masya Allah karim sing hade Al-Quranul Karim dibaca hungkul geges ibadah urang komo kurang kuari keur dihartikeun komo kurang kuari keur direnungkeun diasupkeun ka jero hate. Ya Allah ya Rabbi hanya satu ayat tetapi nyangkrung di jero hate. Ya Allah loba nu diangkat jadi wali Allah ku saya. Nomor kahiji alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum nalika ngadengi ancaman Allah eta lamun min sejati. Nomor kaduana di mana dibacakeun ayat Allah zadatum imana tambah-tambah iman. Nomor katilu wala rabbihim yatawakkalun tegasa saha tatagenan teh ngandal teh labi gairihi tegasa lian Allah geus we ngandal tengan ka Allah. Tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Urang mah nu mantak teu tawakal ka Allah kurang kayakinan ka Allah. Sebab urang mah kayakinanana kana benda. Urang mah tawakalna kana dahar, mun teu dahar aing mah ripuh. Tawakalna kana jabatan, mun teu boga jabatan riweuh. Tawakalna kana pangkat, mun teu boga pangkat luce aing mah. Tawakalna teh kana makhluk-makhluk jeung ciptaan-ciptaan benda-benda Allah. Jauh ka Allah. Mukmin sejati wa ala rabbihim yatawakkalun tawakalna ka Allah. Lamun urang geus bisa tawakal ka Allah hiji nu mere gagah Allah atuh mani ka Allah. Anu mere kuat sa Allah atuh mani ka Allah. Nu mere hirup sa Allah atuh mani ka Allah mun tayangna. Ari ditanya mah nu mere hirup teh saha Allah, nu mere sehat saha Allah atuh kunaon urang ngoluyur ka rumah sakit. Itu si Allah lah di mana? Ngomong Allah, ngeluyur ke rumah sakit, bolon siapa? Tahan, lamun geus bener-bener Allah, ka Allah segala rupa. Nu mere kuat sa Allah, kunaon atuh urang dengan kekuatan di luar Allah? Ka Allah mah. Mukmin sejati wa ala rabbihim yatawakkalun. Tawakal mantak ayalah makom tawakal. Hayang datang ke makom tawakal teh mencapai teh mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun. Kitu ge lamun di Eropea, lamun teh di Eropea mah tawakal teh ngan sakadal di bibir daong deka Mekah kakarak bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Geus dibaca ge tawakkaltu 'ala Allah eta tas mana aya duitan karah. Tawakal kana duit. Urang mah tawakal teh kana duit. Tawakal teh karena benda, tawakal ke kendaraan, tawakal ke jabatan, tawakal ke sawah, tawakal ke pegawaian.
malah mun teu digawe di kumaha dahar berarti tawakalna lain ka Allah ka pagawean. Malah mun teu tani atuh geus moal ka urus anak itu atuh berarti tawakal kana tani. Malah mun teu dagang atuh geus acak-acakan hirup aing mah. Tawakalna kana dagang berarti kos kitu. Urang mah selalu gitu bae. Malah mun teu ceramah atuh moal boga duit tawakal kana ceramah. Kos sekarang itu bae urang teu ka Allah wa ala rabbihim yatawakkalun. Dah iyalah bisa ngomong na doang orang sieun ka Allah can aya tambah iman can karasa tawakal ka Gusti Allah can karasa lantaran ieu mah pagawean batin sedangkeun batinna teu diolah ku urang lamun nempo seorang kiai nempo seorang ulama anu geus ngabogaan ilmu batin tenang kadeuleuna urang nempona bae geus senang geus tenang tentrem kakarak nempona bae sebab naon hatena wajilat qulubuhum Allah nu dipake kasih hatena selalu tambah iman per hari hatena tawakkaltu ala Allah urang deket jeung kiai nu model kos kitu kabawa urang senang tenang